Pelajaran Alfiyah Ibnu Malik halaman 22 bab ke-7 menjelaskan tentang al-mausul atau orang menyebutnya sok isim mausul. Bait ke-88. Mausulul asma'il ladzi unsallati wal ya'iza masunniya la tusbiti matalihi alihil alama wa nunu intusdan falama lama wa nunu min daini syudida aidan wa ta'widun bizaka kusida mullazi'ul ulal lazina mutlaqa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa. Al mausul ari ieu eta bab netelakeun tentang mausul anu disambungkeun. Berarti bade nerangkeun mausul. Hartosna naon mausul teh? Disambungkeun. Berarti disambungkeun ka mana? Disambungkeun kana penyambungna. Disebut nasil silah. Berarti silah mah kalimat anu disambungkeunana atau kalimat penyambungna. Ieu mausul kalebetkeun kana isim ma'rifat. Nomor 4, uraian keempat tentang isim ma'rifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hingda wabni wal gulami walati. Walati itu nomor 6 ya. Tapi bahasannya nomor 4. 1 isim dhamir selesai, isim alam selesai, isim isyarah selesai, isim mausul sekarang. Penjelasan mausul hartosna naon? Anu disambungkeun. Berarti lamun taya penyambung nama can jelas. Fungsina isim mausul teh jang menjelaskan atau disebutna subclause. Membuat anak-anak kalimat supaya main clause-na kalimat induknya bisa lebih jelas. Maka muncullah kalimat-kalimat penjelasna. Umpamana dina surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu yang suka membohongkan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diterangkeun ladi gitu. Nah, eta teh berarti naon? Cabang-cabang anak kalimat. Berarti simpulna fungsina mausul adalah untuk menyambungkan. Tak sambungan ka eta kalimat disebutna naon? Silah. Jadi silah teh naon atasna? Sambunganana. Atau nu disambungna boleh. Ari mausul mah nu disambungkeun berarti silah mah sambungan kalimatna. Berarti silah adalah kalimat anu aya setelah isim mausul. Ieu silah sambungan kalimatna. Ta isim mausul kabagi sabaraha? Mausul kabagi 2. Hiji ayatina haraf disebutna jadi haraf mausul. Kadua berarti kadua isim mausul, berarti tidak kalimat isim ya. Tentang harap mausul dina alfiyah mah teu diradomkeun ku Syekh Ibnu Malik. Dina komentarna, dina Ibnu Aqilna nasarahna tercantum yan qasimul mausulu ila ismiyin wa harfiyin. Isim mausul teh kabagi 2. Hiji mausul ismi, kadua mausul harfi. Walam yazkuril musannifal mausulatul harfiyah. Musannif tidak menceritakan mausul dari huruf. Sabaraha sadayana aya genep
Wahia khamsatu ahrufin aya genep atau ada sebagian adoman mausulunal harfiyu an walawama wa in wake sumallazi yaman sama sarang mausulunal wa in wake sumallazi yaman sama mausulunal harfiyu ari pirang-pirang harap mausul an kahiji lapad an walau kalau udah lapad lau katilu lapad ma kaopat in maksud in teh inna ngan ditahfif ngan sesering nama dibaca anna soalnya jadi ngabuk miliki tarkiban jadi anna aja namanya 4 in nah atau anna atau in mukhaffaf kalimat wakai lapan naon kai di dieu mah dina ieu bait summal ladzi kagenep lapad allazi tapi ikhtilaf maka ku pengarang pensarah kitab Alfiyah Ibnu Aqil nyebatna harap mausul aya sabaraha aya 5 dalapan allazi mah teu disepakatkeun jeung deui di dalam piyama disebutna kalebetkeun kana isim mausul engke dibahas mausulul asma'il ladzi ta'ala di mah teu kalebetkeun matak aya sabaraha aya 5 atunya sareng ulangi deui nadomkeun isim harap mausul aya 5 mausulunal harfiyyu an walawama wa in wa kasumallazi yaman sama hejal ma anu ngangaranan nah geuning disebutna mausul penghubung definisina naon ngaran mausul harap mausul kullu harfin soha ayu awwala ma ba'dahu bimasdarin sarang kullu harfin soha ayu awwala ma ba'dahu bimasdarin setiap huruf anu bisa ditakwil kalimat setelah eta huruf ku masdarna tak berarti lamun masuk isim mausul harfi mah kudu belajar takwil masdar jadi setelah an walau wama in atau ke setelah itu kudu dijadikan masdar kudu bisa mentakwil masdar atau definisina ma yahtaju ila sillatin faqat sareng ma yahtaju ila sillatin faqat kalimat anu mutuhkeun kana silahna wungkul kalimat anu mutuhkeun kana silahna wungkul berarti ari pangasebutkeun mausul teh pedah penghubung pembantu yang ngahubungkeun contoh urang tataan lah hiji-hiji isim mausul dina Ibnu Aqil kahiji an al-masdariyah an masdariyah ieu wa tusalu bil fi'il mutasarrif madian bisa asub kana fi'il madi masukna kana naon fi'il madi contoh ajibtu min an qoma zaidun ajibtu kaget kuring min an qoma tina yen geus nangtung saha zaidun ki zaid naon contohna baca sareng ajibtu min an qoma zaidun urang teh yang ngomongkeun dua permasalahan hiji kuring kagetna kunaon eta ki Zaid ujug-ujug teh nangtung we di harupna panggung
bayi nyarekan cing lamun teu makean sok dibuang kana ajibtu min koma menang teu min harap jar asup kana lapad koma teu meunang berarti tah jang penyambung teh kitu jadi jang menulungan fiil teu meunang katrapan ku harap jar lamun teu diasupkeun kana fiil moal katerima pesana dah yang ngomong lagi kayak ngomong kieu abdi mah aneh jeung kaget si jaget geus nangtung cing kumaha lamun ku isimna kan hese lamun ku masdarna tah matak ieu teh an ieu mah disebutna naon an masdariyah maksud an masdariyah tah lapad koma zaidun bisa ditakwil masdar cing saha nu nangtung tah naon kalimat anu setelah lapad an mana nu mutasarrif nang katasrif koma tah koma cokot masdarna koma yakumu naon cing koma yakumu kiaman oh berarti kiam sok atuh ieu lapad ante an koma gentos ku lapad kiam cing sambungkeun ayeuna mah kumaha ajibtu min qiyami zaidin tuh jadi koma na ambil masdarna fa'ilna jadi mudhof ilaih koma tata cara ta'il masdar teh cokot masdar tina fi'il mutasarrif tuluy fa'ilna idopatkeun kana lapad kana eta masdarna jadi lamun ajibtu min an qoma zaidun jadi ajibtu min qiyami zaidin takdirna ya takdirna sebutan naon takwil masdarna terus nang berapa maki be ngomongna ulah make an langsung ka dieu jeung kumaha ajibtu min qiyami zaidin kuring nangtung tina kijaid tina nangtung na kijaid kitu langsung ngobrolna lamun kitu mah kena pesanna beda deui jadi tegis nangtung atawa encan ari ku masdar mah nya atawa eukeur tah jadi kitu jadi ieu an teh penghubung dua kepentingan hiji da teu meunang harap jar asup kana fiil kadua kepentingan makna ge hayang ngandung makna fiil maka syaratna dibantu heula mausul mausul teh naon teh mausul teh penghubung penyambung pembantu gunakeun an jadi an masdariyah hiji bisa masuk kana fiil madhi atau kadua wa mudhari'an asup kana fiil mudhari contoh lapad naon ajibtu min ayyakuma zaidun barisan kumaha macana ajibtu min ayyakuma zaidun kuring kaget tina nangtungna ki Zaid tina keur nangtung atawa teu kuring kaget na ki Zaid nangtung ka hareup wawanianan cing coba lamun takwil masdar tah takwil masdar teh berarti kalimat setelah an ambil masdarna naon qiyam fa'ilna idopatkeun kana eta masdar jadi zaidin jadi kumaha tuh ajibtu min qiyami zaidin tuh gitu dua tah saminya takwil masdarna sami min qiyami zaidin kana fi'il mudhari katilu boleh kana fi'il amar latihan takwil masdar wa amrin wa amron asartu ilaihi bi ankum asartu geus isarah kaula ilaihi ka ki Zaid urang teh geus dikedipan ki Zaid teh nangtung bi ankum coba lamun teu make an bisa moal menurut ilmu nahwu asartu ilaihi bi an bikum teu meunang nya maka dibantu ku lapan naon an berarti lamun takwil masdar kumaha bil qiyam
Naon ta'wil masdarna? Bil qiyam. Bil qiyam. Qiyam ieu mah kakarge nawi telapad kum. Sedangkan ieu mah fiil amar. Tah lamun aya fiil amar mah tambahna katana bil amri. Ari amar teh sanaon? Kana marentah bil qiyam. Coba lamun dipanjangkeun jadi kumaha? Asartu ilaihi kuring geus ngaisarahan ki Zaid bil amri kana nitah bil qiyam nitah supaya nangtung. Aksami teu manana? Saminya. So kira ulangi lagi. Katilu contoh masuk kana fil amar naon? Asartu ilaihi bi ankum. Lamun takwil masdar jadi asartu ilaihi bil amri bil qiyami. Jadi hukumna mantos tadinya bil qiyam bungkul. Ngan lamun fil amar mah tambahan naon? Bil amri sakitu. Itulah lapad an. Berarti penghubungnya, pembantu. Supaya aya kesesuaian jeung ilmu nahwu. Berarti ieu mah lapad an ieu mah ngan tilunya hiji fiil madi, dua fiil mudhari, tilu fiil amar. Atuh lamun kapayuna lain nu tilu mah berarti eta mah lain an masdariyah. Maka didinya di kumusani dipertegas fa in waqa'a ba'daha fi'lun ghairu mutasarrif, lamun sekiranya setelahnya lain fi'il ghairu mutasarrif. Contoh wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa an asa ay yakuna qad iktaraba ajaluhum. Oh eta mah lain an masdariyah fahiya mukhaffafatun minas saqilah, berarti eta mah anna tina lapad anna. Berarti eta mah nu engke. Di nomor berikutna lain an masdariyah. Itulah an masdariyah. Kadua wa minha anna. Kadua lapan naon? Anna. Tadi mana nadoman mah innanya. Wa in. Soalnya lamun an lapan inna atau anna di ta'wil masdar jadi macana teh kudu dibaca anna. Kamana yasubna lafad anna ngasubkeun anak bismiha wa khabariha, asubkeun kana isimna jeung kana khobarna. Jadi ke ta'wil masdarna teh ambil tina isimna jeung ambil tina khobarna cara ta'wil masdarna teh. Contoh ajibtu min anqam ma. Ulangi, ajibtu min anna zaidan qaimun. Kuring kaget tina saestuna ki Zaid eta anu nangtung. Saterusna isi mausul teh lapan naon? Anna. Eta anna masukna kana isim sareng khobarna. Ta ieu teh bisa ta'wil masdar. Ta'wil masdarna kumaha carana? Cokot masdar tina khobarna anna zaidan qaimun. Mana khobar anna? Qaimun naon masdarna? Qiyam. Tos kitu eta qiyam tos aya imna tah idopatkeun kana isimna. Mana isimna? Zaid. Berarti sami bae lapadna. Lamun ditakwil masdar mah seolah-olah kumaha? Ajibtu. Terus baca ajibtu min qiyami Zaidin. Idopatkeun ka. Tah eta disebut teh an haraf mausul. Jadi panggal disebutkeun mausul teh pedah bisa ditakwil masdar kalimat-kalimat seterusna. Berarti lamun anna disebutkeun amil nawasih bisa. Jika abdi we. Keur di kelas mah disebutkeun guru. Di hareupeun guru mah disebutkeun naon? Murid. Di hareupeun budak mah disebutkeun naon? Bapak. Di hareupeun bapana disebutkeun naon? Anakna. Di hareupeun aki mah disebutkeun naon? Incu. Jabatan teh loba. Tah anna ieu ge loba sebetulna mah. Disebutkeun anna haraf mausul. Boleh. Disebutkeun anna amil nawasih. Boleh. Engke dipayun aya. Lapad inna kalebetkeun amil nawasih sugro. Lamun bisa ditakwil masdar mah
tah dibacana kudu anna nabab inna atau urang mah segampang mah nyariosna teh lamun eta lapan inna ngabogaan tarkib sing lamun inna seolah-olah tingkah naon tah tingkah JR dijarikeun ku minnya seolah-olah gitu tah eta teh bisa ditakwil masdar ringkasna lapan anna tah. Lamun firman Allah ya pang takwilkeun masdar awalam yakfihim anna anzalna awalam yakfihim nah teu nyukupkeun ka jalma-jalma anna kana saestuna kami anzalna geus nurunkeun kami cing mana eta geus nurunkeun kami pangadamel tawil masdarna salah tawil masdarna kumaha cokot masdar tina khobarna mana khobarna khobar jumlahnya lapan naon anzalna naon masdarna anzala ieu mah inzal berarti inzal tos injalnya eta inzal idopatkeun kana isimna anna berarti naon domir naon domir na sok atuh idopatkeun kumaha inza idopatkeun lina naon ingzalina berarti lamun ditakwil masdar seolah-olah eta Al-Qur'an teh kumaha awalam yakfihim inzaluna atau tambahan kumin maaf awalam yakfihim leres awalam yakfihim inzaluna eta lamun ditakwil masdarnya wa an al mukhaffafah kal musaqqalah lamun ana dientengkeun ge kata di mah annanya eta ge sami bae lah ngan teu dicontohan bisi lieur teuing dua tah kulapan an contoh deui tawil masdar tina Al-Qur'an zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq keur menceritakan orang-orang kafir naon sababna orang kafir diturunkeun azab soalna zalika ari itu kekufuran orang-orang kafir mengakibatkan turunna adab teh bi annallaha nazzal kitab sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya ayat 8 anna ayat tah 8 anna bisa dipakai takwil masdar berarti amil lawas sugro iya ngan lamun disebutkeun huruf mausul ge iya bisa nah sebab disebutkeun bisa soalnya ieu lapan anna bisa jadi amil masdarna cing masalahnya nyokat masdar cokot masdar tina khobar nah khobar jumlah mana khobar jumlah nazala naon masdarna tanzil ieu tanzil idopatkeun kana isimna lapan naon isimna Allah berarti naon tanzilillah sok barisan atuh kumaha lamun ditawil masdar zalika bitanzilillahil kitaba bil haq tuh jadi gitu jadi panjangnya katananya padahal mah seolah nama ieu teh mubtada khobar zalika bitanzilillahil kitaba bil haq nah itu teh kana teh mausul jadi aya subclausan ayeuna mah anak kalimatan itu disebutkan takwil masdar. Dua, satrasna masih menyebutkan haraf mausul. Katilu lapad kai. Kai mah amil naon? Amil nawasibnya waktu solu bi fi'li mudhari'in dihubungkeunana kana fi'il mudhari wungkul. Pan nawasibu asyaratun wa ya an walan wa izan wa kai. Contoh cing pangnawil masdarkeun. Mislu jitu likai tukrima zaidan.
Jitu datang kuring lika itu krima supaya ngamuliakeun anjeun. Sanu ngamuliakeun? Sanu ngamuliakeun? Tah berarti engke jepi modepun ilih nanti jadi anjeun kursi aya anjeunan. Zaidan kaki jahit. Coba ambil masdar di lapan tukrimu. Akroma ikrom. Naon pailna dirinya tukrimu? Ta anta berarti lamun domir mutasilna bisa didapatkeun kana ikrom berarti naon? Ka. Jadi kumaha teu takdirna lapad jitu likae tukrimu zaidan teh lamun tawil masdar jadi jitu li kaina man dibuang li ikromika zaidan tuh sami eta teh nya jitu li ikromika zaidan tilu tah teu seueur cabangna kaya kaopat lapad ma watakunu masdariyah zorfiyah. Kaopat lapad naon? Ma. Lamun ma teh kabagi dua, hiji aya ma masdariyah zorfiyah. Masdariyah zorfiyah. Tah lamun dorfiyah mah dorob, berarti lamun dorfiyah mah make kata mudah. Naon? Mudah. Mudah teh naon? Mangsa. Ari masdariyana mah tos kitu tambahan masdarna sami bae. Contoh di dieu nahu la ashabuka madumta muntolikon. La ashabu moal ngabarengan kaula ka anjeun madumta salagi langgeng anjeun muntolikon eta nu initan bae. Lah moal jadi watan jeung anjeun dah da urang mah keur masantren da mani mah sok init-initan bae hejo cokor sok kabawakeun sampai kapan moal milu bareng jeung anjeun teh salagi indit-initan aya teu ma masdariyahna aya ma masdariyah cing ayeuna satu ambil heula masdar di mana masdarna setelah lapad ma dumta dama yadumu dawam langgeng berarti takwil masdarna dawam tos dawam cing naon anu sanu langgengna anta anjeun eta anta pake domir mutasil ka berarti dawa mika tasnya jadi ka dawa mika tas kitu dorfiyah da ieu jadi dorob berarti ambil kati dorob ieu mah geus tentukeun dorfiyah mah simpen kata mudah sebelum lapad dawam tawil masdarna atuh jadi kumaha cing la ashabuka muddata dawamika kakara asupkeun muntalikona muntalikon eta anu disebutkeun harap mausul teh kitu aya deui guer dorfiyah berarti lamun guer dorfiyah mah ulah make lapad mudah kita il masdarna contoh ajibtu mimma dorobta zaidan kuring kaget mimma tina perkara dorobta anu geus neunggel anjeun zaidan kaki zaid naon sababna nya urang diajari si mausul soalnya ke karakter bahasa Arab jeung bahasa Indonesia beda jadi dalam berterjemahan mah zen ulah ngudag make ma perkara deui ulah kieu saya kaget daripada sesuatu ulah make sesuatu deui langsung mah ku masdarna teknis penterjemahan mah teknis linguistik nama jadi kumaha maksudna cilam ajibtu mimma darabta zaidan mana kalimat anu setelah ma anu bisa kata tasrif naon masdarna dorban eta mah dorobta naon pailna anjeun sok cing anu bisa terapkeun kana lafaz dorban naon mudhof ilaih nu bisa terapkeun kana lafaz dorban amil lamun ta jadi naon ka berarti naon berarti dorfika langsung tas jadi kumaha cing tawil masdarna
ajibtu min darbika Zaidan. Berarti lamun katerjemahkeun teh ulah kieu. Saya merasa aneh daripada sesuatu yang engkau pukul. Kali hese gitu. Jadi belajar isim mausul teh supaya bisa ilmu penerjemahan. Berarti maksud aku malam terjemahkan coba ieu. Saya merasa heran daripada pukulanmu kepada Zaid. Tawas kan ringkas. Saya merasa heran daripada pukulanmu kepada Zaid. Kenapa ujug-ujug mukul? Tuh kan jelas. Jadi itu pangna mausul teh supaya daya linguistik orang nyambung jeung karakter bahasa Arab. Berbeda soalnya. Jadi jelasnya ari teh termasuk maharap mausul. Tadi aya mah isi mausul aya ke di ditu. Tapi lamun isi mausul mah ya domir kana emak. Aya domir kembali kana emak. Jadi aya nu kembali teh kana emak. Teu aya ieu mah nya. Nu isi mausul mah dipayun ke aya ajabani ma rokiba. Geus ngagetkeun kaula perkara anu geus numpakan ki Zaid kana itu emak tah aya domir kana emak deui. Jadi emak teu aya. Jadi kitu bedana mah saeutik. Dina harap mausul mah teu aya domir, dina silahna anu balik kana harap mausul. Terakhir kalimah harap mausul wa minha lau. Setelah nadoman disambungkeunana lapad lau kana naon? Kana fiil madhi. Contoh wadidatu lau qoma Zaidun. La wadidu resep kaula lau qoma Zaidun lamun ki Zaid tang tuh resep abi mah lamun ki Zaid geus tampil ka payun ngadeg. Maksudnya eta kata kumaha lamun ta'wil masdar cing. Ambil masdar tina lapad naon? Qoma. Geus kitu fa'ilna idopatkeun kana lapad masdar. Jadi naon tadi? Ulangi. Hiji ambil masdar tina fi'ilna nya lapad qoma jadi qiyam. Fa'ilna idopatkeun jadi kumaha tuh? Qiyami Zaidin. Atau lapad waditu laqama Zaidun ta'wil masdar jadi qiyama Zaidin. Tuh gitu-gitu kene nya. Waditu qiyama Zaidin. Ngan permasalahanna lamun teu make lao kumaha cing? Waditu koma tuh jadi fiil 2 ngarendeng teu meunang eta teh. Matak dibantu ku isim mausul. Jadi isim mausul teh kitu nya gunana teh fungsina. Yang menghalalkan anu cek ilmu nahwu teu meunang hiji bisa dihalalkan. Kedua pemaknaan pemahaman literasi kata nyambung. Berarti waditul qoma Zaidin teh kieu maksudna mah hayang teuing kuring ki Zaid nangtung. Naon ge hayang teuing kuring ki Zaid nangtung lamun dilempengkeun mah. Da takdir mah kumaha? Waditu qiyama Zaidin. Eta literasi cara berpikir gitu tentu salah. Soalna hasil takwil tina sebuah teks kumasdarna. Saterusna ayeuna menjelaskan tentang isim mausul. Mausulul asma'il latil unsallati wal ya'iza masuniya la tusbiti mausul isim mufrad muzakkar ladzi jeung tasniyah allati tasniyah miceun ya tadi bal matali aulihil alama wa nunu in tusdad fala malama. Sanggeus kitu datangan ciri tasniyah lamun ditasdidan eta henteu salah.
Indonesia isim mausul allazi taknisnya lati dalam tasniyah ya tak diadakan lagi namun diganti nun dan alamat tasniyah jika nunnya ditasdid itu tak masalah. Mausulul asma'i ari pirang-pirang isi mausul allazi eta lapad allazi maksud nama pikeun tuduh kana mufrad muzakkar. Al unsa ari anu tuduh kana muannasna allati eta lapad allati. Walia jeung ari iya iza ma sunia mana mazaidah di mana-mana ditasniakeun ieu lapad allazi jeung allati la tusbit taulah netepkeun anjeun kana itu iya balma balikta kana huruf tali anu nyandingan ieu ya hi kana ieu ma auli kudu nyandingkeun anjeun hu kana itu emak al alamata kana ciri tasniyah wa nunu jeung ari nunna intusdad lamun ditasdidan itu nun fala malama tah teu dipoyok eta tetep asal mah fala malamata balikan deui. Mausul asma'i ari pirang-pirang isim mausul allazi eta lapad allazi pikeun tuduh kana mufrad muzakkar. Al unsa ari pikeun tuduh kana muannas atau mufrad muannas allati eta lapad allati. Wal ya jeung ari iyana iza ma sunia lamun ditasniakeun ieu lapad allazi jeung allati la tusbiti eta ulah netepkeun anjeun kana iya balma balikta kana huruf tali anu nyanding ieu iya hi kana ieu ma auli kudu nyandingkeun anjeun hi kana ieu ma al alamata kana tasniyah kana ciri tasniyah wa nunu jeung ari nun intusdad lamun ditasdidan itu nun fala malamata teu dipoyok eta teu dipoyok itu ditasdidan. Penjelasan tentang isim mausul. Kesimpulan isim mausul anu tuduh kana mufrad muzakkar lapad allazi lamun tuduh kana muannasna lapad allati lamun tasniyah piceun iyana tuluy cirian tasniyah allazi jadi allazani allati jadi allatani wa nunu intusdad eta nuna menang ditasdidan sebagai pengganti tina huruf nu dipiceun. Komentar menjelaskan tentang isim mausul. Mausul kabagi dua tadi aya huruf mausul selesai kedua isim mausul. Naon patokan isim mausul? Ma yahtaju ila silatin wa dhamiri ma kalimat-kalimat dibahas mausulna ya. Yahtaju ila silatin membutuhkan kana silah salibah teh sambunganana. Jadi isim mausul mah lamun teu aya sambunganana mah moal naon? Moal kahartos. Ieu isim mausul teh lamun bahasa Indonesia mah yang. Mananya orang yang naon teu ngeunaheun. Yang tadi duduk di sini jelas. Yang tadi jatuh jelas. Yang eta jatuh disebutna silah sambunganana. Mausul mah penyambungna ieu mah kalimat sambunganana. Dan wa dhamiri biasana nyata kalimat sambungan teh lain biasana harus
ada domir nu kembali ke mana? Karena isim mausul. Jadi dua, hiji memerlukan naon? Silah, dua harus ada domir. Mana isim mausul? Gampang isim mausul mah. Lapada tertentu. Isim mausul kabagi dua, hiji isim mausul anu mukhtas khusus, kadua aya anu umum mausul am. Oke. Talamun khusus mah lamun mufrad muzakkar gunakeun ku lafaz naon? Allazi anu. Lamun tudukana muannats lafaz naon? Allati anu. Contoh lafaz allazi. Kita contoh menggunakan lafaz allazi. Ya allazi teh jang memperpanjang kalimat, jang membikin anak-anak kalimat. Contoh akal tu samak. Saya makan lauk ikan. Pertanyaannya amun yang lebih jelas kumaha? Lauknya di mana? Berarti umpamana teh allazi qad istaraitu minassuq. Tuh jadi panjang. Akal tu samaka allazi qad astaraitu minassuq. Tuh. Jadi ayatna kalimat sebetulnya mah judul main clause kalimat induk min clause. Tah ieu mah sub clause. Clause teh kalimat, ieu mah sub clause. Tuh, jadi panjang aja. Itu menggunakan kata Allah ditinggali as-samad. Mufrad mudzakkar ya. Mufrad mudzakkar, maka gunakan lamun ngadamel main sub clause-na allazi. Sebetulnya mah gitu. Maka ketika orang membaca literasi kata itu sebetulnya mah panggil ketemu heula. Mana kalimat induk dina kata. Tolong mentudukana manasna ja'at imro'atun. Naon cenah ge? Da'at imro'atun, geus datang wanita. Entos. Nganah yang lebih jelas ngupingkeun teh allati hiya habibati. Tuh, kan jadi panjang ayeuna mah. Allati hiya min Ciamis. Allati hiya ahsanul jamila fi hadal ma'had. Tuh jadi panjang. Terus be allati be terus kan itu. Tuh, jadi allati itu sebetulnya mah jangan naon? Jang subclause menjelaskan suatu kalimat. Nah, gunakan kulafat al-lati. Kumaha lamun tasniyah kieu carana wa iza ma sunia la tusbiti wal ya iza ma sunia la tusbiti. Lamun kita tasniyahkeun ieu allazi gampang. Allazi piceun iana. Jadi allazi. Tas kitu ciri trapal alitas ciri tasniyah. Allah kulantaran memeh alif mar sebelah kanan naon patah tarik kana patah jiku mah tuh alladani naon cenah ge alladani lamun allati buang iana allati trapan tasniyah allatani atau lamun tingkana subjek jiana jiku mah alladzani allazaini lamun allatani jadi allataini. Umpamana ja'at al-imro'atani allatani tuh Abu Huma ghaniyun. Sudah datang dua wanita yang bapaknya kaya-kaya. Tuh, itu yang manjang. Yang manjangkeun pembicaraan eta teh. Jadi lebih jelas sebetulnya Madinah Al-Quran ketika ayat anak-anak kalimat balma talihi aulihil alamah. Setelah dibuang iyana talihi kalimat anu mendampingi iya sebelumnya aulihil alamah cirian tasniyah tas alladzani. Jadi ulangi lamun tuduh kana tasniyah nama berarti alladzi jadi alladzani tingkah nasab jeung jn
allazaini. Lamun allati jadi allatani. Lamun tinggal nasab jeung jr allataini. Tak ada keringanan. Wa nunu intus dat fala malam mah ieu nun lamun ditasidan boleh sebagai pengganti iya. Jadi kumaha macana tuh allazani atau lamun tinggal nasab jadi kumaha allazaini. Lamun allati allatani. Lamun ieu allataini boleh eta teh dikitukeun teh nya. Lamun di pinggirna aya dihandap rapnanya wallazani ya'tiyaniha minkum. Wallazani aya sebagian qiraat nu make tas di juru nasara aya masana kumaha wallazani. Tapi na Al-Qur'an mah naon biasana urang maca wallazani tanpa tasdid ngan lamun tasdidan teu naon wa yajuju tasdidu aidan ma'aliya. Pertanyaanna kumaha lamun tadinya kepala isim isyaroh menang teu dimake nun. Kamu namun tanda isim isyaroh kemarin lamun tudukan mufrad naon za. Lamun tudukan tasniyah ta. Sok lamun tasniyahkeun lamun mufrad za ma mufrad lamun tasniyah zani. Aya alif teu eta? Aya. Ngan alifna dinaon? Dibuangnya hijinya. Lamun tani. Kan tani teh sama tina tita. Bizali mufradin muzakarin asyir bizi wazi tita alal unsat tasir tani terapan tasnia alif jeung nun. Berarti dibuang naonna? Alifna. Menang teh ieu alif tukeurkeun kana nun dina isim isyaroh. Ieu mah berarti kasinggungnya. Wa nunu min daini wa taini sudida aidan wa ta'widun bizaka kusida. Wa nunu jeung ari nun min zaini tina lafaz zaini wa taini jeung lafaz taini dalam kurung isim isyarah ieu mah. Sudida eta meunang ditasdidan ieu nun aidan deui. Wa ta'widun jeung ari ngagantian bizaka ku itu tasdid kusida eta geus dimaksud itu ta'wid ngagantian nu dipikeun maksudna. Wa nunu jeung ari nun min daini tina lafaz daini wa taini jeung lafaz taini syudida eta menang ditasdidan itu nun aidon deui. Wa ta'widun jeung ari ngagantian bizaka ku itu tasdid sudid kusida eta geus dimaksud itu ta'wid nyaeta ngagantian anu dipikeun. Kesimpulan lafaz daini jeung taini dina isim isyarah oge meunang ditasdidan sebagai pengganti tina alif nu dipikeun. Jadi ieu mah menjelaskan kembali kana isim isyarah. Beda kasinggung. Lamun tadi isim mausul mah aya alif laman kan bedana al-lazani. Tingkah nasab jeung jarna al-lazaini. Aya alif lamannya. Lamun isim isyarah kamari naon? Zani. Teu make al. Tingkah nasabna zaini. Tah lamun eta lafaz dani jeung daini eta teh meunang make tasdid. Naon sababna meunang make tasdid? Sabab menggantikan huruf anu dipikeun. Da asalna dani teh tina lafaz naon? Za. Tuluy datangan surah tasniyah, gak bentuk tasniyah. Jadi zani. Tuh itikau sakinen dibuang hamzahna sa. Tuh ieu da alif tukeurkeun. Jadi zani. Lamun tinggal nasab berarti kumaha? Zaini za tambahan iya jeung nun, iya jeung nun. Zaini. Tukeurkeun alif kana tasdid jadi zaini. Zaini.
Eta mah hanya sekedar boleh. Mungkin aya qiraatnya, aya qiraat eta teh. Patakulu zaini taini wa huwa mazhabul kufiyun, paling bawah eta teh menurut mazhab Kufah. Wal maksudu bi tasdid ayyakuna iwadon anil alifil mahzuf kama taqaddama fil lazi wallati. Berarti anu di tasdid teh menggantikan alif. Di dieu mah ida isim isyarah. Lamun tadi cing lamun isim mausul menggantikan naon eta tasdid? Allazi. Iya nya eta mah. Menggantikan iya, jadi beda takwidna. Wa ta'widun bizaka kusida eta nun teh bertujuan ngagantikan. Lamunna isim mausul menggantian naon? Iya, lamunna isim isyarah menggantikan alif. Itulah baru mufrad dan tasniyah. Selanjutnya bagian membahas tentang nutuduh kana jamak. Baca nazamna bait terakhir. Wa nunu min daini wa tainui syuddida aidan ta'widun bizaka sudid fek tasdidan ngaganti huruf nu eueuh malah nun daini taini dina isyarah. Indonesia nun daini taini juga boleh ditasdidkan, dengan itu mengganti huruf dimaksudkan. Alhamdulillahirabbil alamin.